Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama abdi Ayu Fadila Ainura dari kelas 11 IPA 2. Di dia abdi bade ngajelaskeun tentang biografi Raisa Andriana. Raisa Andriana gemelar di Jakarta tanggal 6 Juni 1990. Umurna ayeuna 33 tahun. Langkung dikenal salaku Raisa nyaeta penyanyi berkebangsaan Indonesia. Raisa putri ti pasangan Alan Rahman sarta Ria Mariati. Raisa ngabogaan saurang raka namina Rinaldi Nur Pratama. Salakina Hamis Daud. Pendidikan Raisa dimulai di Taman Kanak-kanak Islam Dian Didaktika di Depok, SD Dian Didaktika Depok, tur SMP Dian Didaktika Depok, dilanjutkan ke Seman 34 di Jakarta, lanjut ke Universitas Bina Nusantara Jakarta. Nanging angger bae Raisa langkung fokus kana nembangna. Dina wanci eta Raisa gaduh kasempatan nembang dina konser salah sahiji komposer kakoncara nyaeta David Foster di Jakarta. Salajengna Raisa direkrut ku Kevin Aprilio. Dina wasi 2008 kanggo janten vokalis band Andante, nanging wanci bade karekaman. Pihak rekaman hoyongeun konsep anu benten, sarta akhirna Raisa kaluar ti band kasebat. Saatos kaluar ti band, Raisa sok nembang di kafe-kafe. Dugi dina warsi 2010 Raisa tiasa ngarilis single perdana dina judul Serba Salah. Dina warsi 2011 anjeunna ngiringan festival jazz sareng ngarilis album nu munggaran dina judulna Raisa. Karir Raisa makin sae bae. Dina warsi 2012 karir Raisa menang penghargaan musik dina tema pendatang artis baru terbaik dina ajang musik Indonesia serta menang Best Vocal Female in a Song dina ajang Anugerah Planet Musik di Singapura. Karir Raisa tina waktu ke waktu makin marahmai nepi ayeuna. Album jeung penghargaanna beki ngalobaan sarta anjeunna janten salah sahiji penyanyi solo artis idola di Indonesia. Hatur nuhun sakitu bae abdi Ayu Fadila Ainura. Jeung pangling.